Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du, ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hadratul kiram, pengatur waktu panjajah pacaran usim-kusim kuring dipihormat, para halimin ulama, wal hukama, tokoh masyarakat setempat, Bapak DKM, Bapak RT 1 dugikeun ka RT genep, Bapak RW 07, wal mukarramun Kiai Haji Hadad, oge Kiai Haji Bedog, anu kusim kuring dipihormat, alhamdulillah parantos sumping dina ieu patempatan. Oge hormatun sim kuring sadayana wargi masyarakat Kampung Munjul, oge sabundereunana Kampung Cikancung, Kampung Cikaro, sainareng Kampung Sukabarang. Alhamdulillah bingah amar watasuta anu teu aya bandingna dina wengi ayeuna, urang tiasa ngempel ngariung silaturahmi anu mana ieu teh cita-cita anu didamba-damba bertahun-tahun kapengker antawis anak-anak abah dina wengi ayeuna tiasa laksana silaturahmi langsung tatap muka sinareng wargi masyarakat Kampung Munjul. Alhamdulillah tasyakur binikmah ka Allah Subhanahu wa taala. Oge sejangah haturkeun nuhun ka sadayana elemen masyarakat anu terlibat dina ieu kegiatan. Salami 2 bulan kapengker urang sadayana berjibaku berjuang kangge suksesi acara saminggon kapengker ieu. Alhamdulillah teu aya deui cariosan anu kusim kuring tiasa diuningakeun, oge kureng-rengan panitia anu tiasa diuningakeun. Iwaldi cariosan jazakumullah wa ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsiran. Sejangah haturkeun nuhun ka sadayana elemen anu terlibat dina ieu kegiatan. Bapak DKM anu parantos ngagiringkeun jamaah, Bapak RT, Bapak RW secara struktural kepemerintahan anu parantos ngagiringkeun masyarakatna, oge seluruh elemen kepemudaan Karang Taruna RW 07, sejangah hatur nuhunkeun sadayana wargi masyarakat anu rawuh hadir dina ieu patempatan. Jazakumullah ahsanal jaza, teu tiasa ngawales anu sageung-ageungna nanging mung tiasa ngadoakeun atas nami panitia, mudah-mudahan kasayan sadayana Allah Subhanahu wa taala anu ngawales ka urang sadayana. Oge sejangah haturkeun nuhun jazakallah ahsanal jaza kakersana abah, wasilah abah tepang sadayana murang kalih nu aya di payun ieu. Wasilah abah tiasa tepang sareng wargi urang Munjul, wasilah Arif, wasilah mamahna Arif, wasilah kulawargi sadayana anu aya di Kampung Munjul. Takdirna qadarullah, alhamdulillah urang sadayana tiasa patepang dina ieu patempatan dina kaayaan anu pinuh ku kabarokahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kaduana sinareng nu terakhir seja ngahapunten tina sanes kanten kakirangan darmaning panginten ieu teh perdana ngayakeun acara kitu. Bapak DKM hapunten anu kasuhun, da ieu teh hati mah ingin memuluk gunung tapi apalah daya tangan pondok teuing. Hapunten ibu-ibu seueur keneh anu teu kasaungan, hapunten bapak-bapak nu seueur keneh teu kasaungan, hapunten bilih mah susuguhna kirang hormat, hapunten bilih mah panampianana kirang hormat. Insyaallah ieu janten pelajaran kangge abdi sadayana reng-rengan, mudah-mudahan janten pelajaran kangge kapayuna. Oge insyaallah doa ti sadayana ieu acara Munjul bersolawat anu ditemaan sakumaha kauninga ku urang sadayana seueur rangkaian acara simaan Al-Qur'an, haul akbar, oge silaturahmi anak-anak abah sinareng masyarakat, oge acara
doa akhir tahun oge doa awal tahun ditutup sinareng pangaosan walimatus safar ieu insyaallah ieu awalan oge mudah-mudahan kapayuna janten program rutinan kampung muncul amin ya Allah ya Rabbal Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sakitun kapihatur jazakumullah ahsanal jaza hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.